Bah, pang nyokotkeun itu di luhur payung. Naon kudu ngalah iwung eta ge masih aya keneh di imah ge iwung mah bisa sakamari. Lain nyaket iwung, tuh luhur pang nyokotkeun payung. Oh. Oh. Sok atunya dagoan. Kita tadi eta hese ku urang teka tepi payung teh balik ke buru-burit. Eta tuh hese di luhur. Mun bisa manda tita tadi ge moal nitah. Bawa we balik tuluy payung teh. Beungeuna we hararese ieu mah nitah. Tah atuh rek naon mamanutan sarung. Kalau mamawa sarung, payung. Eta sarung. Nya kunaon? Atuh seuseuh we ai eta mah ai bau mah. Kala diapung-apung. Mung bisa nyeuseuh hayang seungit wae. Bea karep eta bau cenah euy nitah pangyokotkeun sarung. Dicopot bau cenah atuh eta mun aing mah diseuseuh heula ti kamari oge. Paragi salat ieu da geus hayo we dipake aya diseuseuh tara atuh da. Pantes rek bau oge. Narajang balik capek balik naon ngesang. Tara mani heula. Langsung we ai teu kaburu mah. Mending mah